Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pena Oktaviani. Saya dari kelas 12 IPS 3 akan membacakan sajak Jante Arkidam karya Haji Prasidi. Panona berem siki saga, leungeunna sakeut lalancip gobang. Niplasan badan palapah gedang, Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan, Arkidam Jante Arkidam. Tipeting angkep ku mendung jante raja alam petang, matek aji panarawangan manjing kaliang sasoroting sinar, jaruji besi pak gede milang kuramona, ngasik hayang sidik jante mencrong mantri pulisi, ki mantri tindakan andika lelewa bikang, ngabokong jalma kertibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot. Arkidam ditalikung leungeun dua sorot matana ngeunta beuseuneun. Sameme beak poe kahiji jante minggat nitih cahaya kaluar ti panjara. Sameme untuk peuting kahiji mantri pulisi nyungsep di dasar walungan teu nyawaan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.